Mitra kaum dangu sadayana. Dua hulu balang anu diparentahkeun ku Patih Ragarakik. Harita geus datang deui pikeun nyampekeun naon anu dititahkeun ku raja manehanana. Harita Patih Ragarakik pok ngomong kadua hulu balang anu karek datang. Hulu balang kumaha geus dibejakeun naon talatah kula ka Yai Prabu Ragaranti. Atos nama pisan Gusti samalih Gusti diwelang engal-engal nepangan ke Gusti Prabu Ragaranti ayeuna nuju diantos. Oh, jadi gitu. Jog adika ayeuna balik deui ka asalna. Jaga di sakuma mistina kaula rek mawa tamu kula kapayuneun Yai Prabu. Sangeus ngomong kitu Ki Patih Ragarakik harita ngareret ka jaka teureuk anu keur nangtung mancuh dina tangtunganana bari neuteub seukeut. Kumaha cenah euy? Soalna uing kudu buru-buru ieu balik di kala manusia. Ayeuna anjeun manusia baris tepung jeung raja kula Prabu Ragaranti. Di belah mana euy geuning asa loba-loba teuing teh luanganana ieu tempatna? Aya khusus tempat raja di belah ditu. Yuk ayeuna urang nyampeurkeun anjeunna parantos kantosan urang. Ayolah, kira-kira uing di mana dahar mah nya di dieu? Di dieu eueuh dahareun manusia. Kadaharan dieu bangsa jintang tu beda jeung kadaharan di bangsa manusia. Jadi andika di ieu tempat moal gampang neangan barang dahar kajabaning ti buah-buahan. Teu nanaon lah, masih nanaon oge, asal ulah nanaonan we uing mah. Jaka teureuk jeung Ki Patih Ragarangke harita terus lempang ngeliwatan lorong anu kacina panjang nuju ka tempatna raja. Sangeus nepi ka ruangan anu kacida pisan legana. Eta katingali di kajauhan keneh loba anu ngarimpak. Sabangsaning abdi dalem anu araraya keur ngarimpak di payuneun raja. Eta raja tangtunganana beda jeung anak buahna, beda jeung para ponggawana atawa tentarana anu jarangkung badag tur buluan kaasup Patih Ragarakik. Aneh euy. Nah, ari anak buahna mah dibaruluan tur jarangkung badag jaba bolotot. Nah, ari rajana kasebutkeun kasep jeung leutik jiga manusia. Heran pan aing mun kieu ya. Ceuk batin jaka teureuk bari suruh ngasarenge. Sedengkeun Ki Patih Ragarakik harita ngareret ka jaka teureuk anu suruh ngasarenge. Ki Patih Ragarakik harita kerung. Manusia
kunaon geningan kalah kasuruh ngaserengeh kitu bangun menang kabungahan. Memang uing menang kabungahan sama uing nempo bangsa kaleci. Kaleci Kaleci apa kaleci? Kaleci teh lamun digodog terus make caos diladaan, aduh ngeunah ditusuk tah ditojos ku awi teh. Eta mah jigana mah cilok bapri. Kaleci Cilok bapri ge aya model kitu da. oh nya. Karek apa luing mah? Manusia geus ayeuna mah tong loba ngalonyeng. Urang yang hareupan lain anjeun hayang papangi jeung raja kula. Hayang Ayo ayeuna urang sampeurkeun ngadeuheus ka anjeunna, tapi samemeh nepi samemeh ngadeuheus kula rek nanya sakali deui, naon tujuan anjeun datang ka ieu nagara? nah panan uing teh geus ngomong 400 kali mah aya. Uing teh arek neangan ubar anu ngaranna daun raga ranting, tapi anu kajadian daun raga ranting memang eueuh kalah kacenah ceuk maneh aya ngaran raja anu ngaranna raja raga ranting. Nu mana itu nu bener? Nu bener jelas Gusti Prabu Ragaranting. Ngaran Ragaranting mangrupakeun daun tawata tangkalan memang eueuh. Anjeun kudu mere ilapat eta dibere siloka supaya datang ka ieu pitempat. Naon maksudna make siloka ka uing segala rupanya? Padahal uing mah teu kudu make siloka. Tuduhkeun we langsung da ku uing oge geus pasti bakal diteang sanajan nepi ka mana oge. Hebat anjeun manusia, gede wawanen anjeun. Sesuai jeung kahebatan ilmu anjeun. Alah, geus sayeuna mah. Jaka teueuh anu mung loba omong. Komo nyangkut-nyangkut kana kadikjayaan dirina. Duanana harita laleumpang. Sanggeus nepi ka hareupeun raja. Sakabeh para ponggawa nu aya di dinya harita tararungkul sabab anu ngaliwat mangrupakeun papatih anu kasebut Gagas Sakti. Ngaliwat ka hareupeunana manehanana anu keur merbayaksa. Raja ti kajauhan hari geus neuteub, lain neuteub ka Kipatih tapi neuteub ka hiji jalma anu pangawakanana memang leutik ceuk ukuran manehana mah. Padahal jagat teueuh lamun di ukuran jalma boga pangawakan anu bangbang tur jangkung, tapi lamun dibandingkeun jeung bangsa jin tangtu jauh tanah ka langit. Tapi nu anehna raja kalaras atanapi kerja ka teueuh raja na ti nagara payung samudra teh mangrupakeun raja anu gagah sakti oge pangawakanana teu jauh bedana jeung awak dirina. Leutikna, kulitna, sagala rupa persis jeung awak bangsa manusia. Prabu Ragaranting dina waktu harita negakeun
diukna panona seukeut neuteup ka jaka teureum sedengkeun jaka teureum anu diteteupna harita sugan aya kagimir lempangna oge hare-hare samalah bari urat reret sagala rupa henteu fokus neuteup ka sang raja anu keur neuteup ka dirina bangun heran kadenge harita gerung sorana raga ranting bari ngeupeukeun leungeunna Kakang Pati kaula nun yayi kakang nyangakeun semapangabaktos kakang rumaos lepat nyanak ieu jalmi bangsa manusia tanpa aya izin ti salira yai saha ieu kakang kunaon bake jeung ieu bangsa manusia bisa asup ka nagara payung samudra bisa asup ka karaton payung sampurna saha jeung urang mana ieu manusia rek naon tujuanana geus ditanya atawa acana saha kakang Prabu raga ranting harita ngeberondong ku pertanyaanana ka Kipati nyong Kipati harita nyemah sedengkeun jaka teureum harita nangtung bari nulak cangkeng bibirna runyah renyuh Prabu raga ranting barang ningali sikap jaka teureum kawas kitu harita nepakeun leungeunna kana korsi disirikna digebrag sakabeh para ponggawa nu aya di dinya kabeh murungkut kaasup Kipati oge sarua harita kaget ningali sang raja anu katingali murka cung raga ranting harita nangtung bari panonna neuteub seukeut ka jaka teureum bangun hayang nitenan sakumaha kemampuan jaka teureum ok harita raga ranting ngomong ku sora anu handarua Badusa saha ngaran sia Uing jadi ngaran Andika teh Uing lain ngaran Uing teh jaka teureum saha budak sugan teh ari raja mah awas ceuceulianana tapi teteh rageudingan bontong ngomong nu aneh-aneh di hareupeun aing sia manusia jadi ngaran Andika teh jaka teureum emang ngaran Uing mah jaka teureum maksud jeung tujuan Andika datang ka ieu pitempatan aya naon moal mungkin Andika datang ngadon arek ulin lain cigana maneh geus apal kana kadatangan Uing euy wah bener
maneh gagah sakti sabab bisa apa kana kaya jeung nyaho kana tujuan uing omongkeun aya naon Andika datang ka ieu pitempatan. Aduh teu bisa weh manakrem teh euy. Kurang ajar sora sia ngagerem eta masyara ucing keur beger. Tujuan Andika datang ka ieu pitempatan aya naon pok bejakeun ka kula samemeh kula leungit kasabaran samemeh raga ilaing di dieu dijieun kolak kabeneran jang buka puasa dibikeun ku aing jang dengan kejo dina engke buka puasa sia. Awas nu puasa wae sia apanan wing oge nempo mare teh cicing dina warung tapi sukuna katempo hungkul ka handap ucang-ucangan we ulah sok fanatik. Tuh make jeung fanatik sagala. Uing datang ka dieu pitempatan teh sabenerna uing teu hayang datang ka ieu pitempatan teh ngan kulantaran uing meunang ilapat kudu datang ka ieu pitempatan bari jeung uing teh ngarasa ditipu. Ngerasa ditipu nu maksudna Andika teh ditipu kumaha manusia ngomong ke aing. Uing ngarasa ditipu kuno mere tur ngabejaan ka uing cenah di luhur ieu gunung teh aya tangkal anu ngaranna Ragaranting. Uing datang lantaran uing butuh Jang naon tangkal Ragaranting ku uing arek di arah dauna arek dipake ngubaran jalma anu keur meunang katunggaraan ragana diacak-acak ku jalma anu teu tanggung jawab. maksudna diganti perna Lain otakna diucek-ucek. oh Lain siap teh lain es cangkir ieu mah. jadi tujuan anjeun kadatang ka ieu pitempatan teh pikeun neangan tangkal anu ngaranna tangkal Ragaranting. Atuh eta mah ngaran aing. Kapanan uing ngomong uing teh ngarasa katipu buah-buah maneh nu nipu ka uingnya. Make jeung aing anu nipu ka maneh kakara aing mah ngadenge manusia nu model kieu ye sorana ngajelengeng kana ceuli. Wah manusia di ieu pitempatan eueuh anu ngaranna tangkal Ragaranting anu aya di ieu pitempatan teh ngaran aing rajana ti ieu nagara anu ngaran Payung Samudra. Ieu karaton anu disebutna karaton Payung Sampurna. Kulo maloba ting payung wah di dia meureun usum hujanna. Urang aja make jeung usum hujan sagala sia manusia. Jadi di dieu mah nu jelasna eueuh anu ngaran atawa tatangkalan anu ngaran Ragaranting anu aya
raja ti hiji nagara payung sampurna payung samudra. Hartina kulit maneh kuing kudu dipelekekeun dibawa ka imah kitu eta waceuli maneh tah lantaran sarupa jeung dandaunan eta ceuli oge. Urang ajar geus wani-wani campelaka aing ieu. Baru sia di dieu eueuh anu ngaranna Tangkaragaranti. Nu aya awak aing anu ngaran Prabu Ragaranting. Rek kumaha anjeun ayeuna? Pokona mah uing ayeuna teu meunang lengoh pun bali. Wayahna sabab uing tadina oge teu apal kana Tangkaragaranting kangaran Ragaranting. Arek rupana tangkar, arek rupana manusia, arek rupana bangsa jin. Aing tangtu bakal ngusahakeun supaya mawa piubareun jang jalma anu keur ngabutuhkeunana ayeuna. Lamun aing teu mere, ku aing bakal dipaksa. Artina andika nangtang tarung jeung kaula wani sang harapan teu wani ku aing bakal diacak-acak ieu nagara. Wah, kurang ajar, setan, hewan. Curelap, harita breng. Sababaraha puluh para penggawa anu samakta pakaranga, anu teh pakarang harita siap sagria pikeun ngarencah awakna cakateureuk anu nangtung mancuh dina tangtunganana. Cakateureuk harita ngurilingkeun paneteupna sakabeh jalma anu diteuteup ku cakateureuk bangsa jin kabeh ngageter. Aya anu ujug-ujug ngakebru teuing kunaon jol-jol kapiuhan, aya anu ujug-ujug ngacengkang ka tukang nyebutkeun panas, aya oge anu leuleus lir ibarat kapas anu kaib-kaibunan. Atuh puguh we Ragaranting bingung tur kaget ningali eta kaayaan. Ret kaki patih anu aya di tukangeunana. Nu saterusna Ragaranting harita ngomong kaki patih. Kipati, Kakang Pati, abdi sun kunaon ieu manusia bisa asup ka ieu nagara kapanan bener-bener ieu nagara teh geus dipugeran ku kekuatan gaib anu kacira pisan hebatna. Da tiba-tiba ujug-ujug ieu manusia bisa asup. Yai Kakang nyuhunkeun dihapunten, margi saga sadaya penggawa anu diaya di perbatasan teu mampu ngalawan kakiatan eta aji kasakten anu dianggo tur anu dipimili ku eta manusia anu ngaran Cakateureuk. Kumaha maksud Kakang? Ieu manusia teh ngagaduhan aji kasakten anu teu dianggap enteng. Aji kasakten sakali neuteub, sakali niup, sakali ngagebrakeun sukuna kana lemah geus tangtu naon anu digebragna bakal hancur lebur. Kurang aja ieu manusia ngabogaan aji jagat rasa. Eureun manusia
ulah diteruskeun tahan amarah anjeun uing moal arek nahan satungtung hayang uing can dicumponan ku Andika barusa samemeh Andika nyeun tindakan anu ngalobakeun korban kula rek nanya sakali deui saha sabenerna ari guru Andika awah urusan make jeung nanyakeun guru sagala rupa nah lamun dimenyakeun ku uing maneh bakal wawuh jeung guru uing hayo ulah geus loba wawuh jeung bangsa manusia pang nama bangsa manusia anu geus tilem dianggap paeh di alam dunia tapi tetela nyatana aya aji kasakten anu dipimili ku maranehanana linuhu nah anjeun salah saurangna di antara bangsa manusia anu ngabogaan aji jagat rasa di antarana aya Ki Antal Kupa aya oge Ki Sadang Pamuli aya oge Prabu Kalakraga maneh apa kayang Antal Kupa tangtu kuling apa kula apal kacida saha eyang Antal Kupa lamun Andika murid Antal Kupa ngandung harti aci jagat rasa anu dipimili ku Andika bener-bener aci jagat rasa salapan jurus emang bener salapan jurus manusia menang kuring nanya sakali deui memang anjeun datangna ka ieu pitempatan teh menang pituduh bener kudu neangan tangkal anu ngaranna Ragarantik bener penyalahan tetela tangkal anu ngaran Ragaranting eueuh anu aya ngaran kula Prabu Ragarantik tah kunaon eta ngaran tangkal bisa dirobah tur jadi ngaran jalma tur ngaran bangsa jin teuing lain jalma rasaan teh ka manusia we aing mah memang bener anu ngabejaan ke Andika salah saurang di antara jago-jago ti bangsa manusia anu geus dianggap sesepuh oge ku bangsa jin naha anu rek diubaran teh anu kagebeunangan leungit ingetanana bener memang anjeun bisa ngalaksanakeunana tur nerapkeunana ubar uing ilit ka dieu teh uing tanggung jawab jeung sagalana tuh kudu bisa ubaranana manusia tapi kula kurang yakin teu yakin aku mah sabab Ki Antal Kupa sakanyaho kula manehanana teu boga murid moal nurunkeun ilmu tanpa buhu buktina uing muridna Ki Antal Kupa nah make jeung
teu percaya ka uing atawa hayang ngajen muji ka uing. Ok lah kanggo kapalang teuing uing mah geus di nagara jin ya. Sakali ku aing diacak-acak ya. Lamun ilaing teu nepati janji. Lamun uing menang ilaing rek kumaha? Manusia bangsa jin moal arek calir janji ka Andika. Lamun Andika menang ulah bakal serapong kokat, ulah ngabogaan putri, kula bakal dibikeun ka Andika putri kula anu maha geulis tu rancunitna. Cak sia lamun nepi ka anjeun tur ilaing sudra teu nepatin kana janji, hartina ieu nagara ku aing bakal rata. Kakang Pati kaula nursun terateangan tempat anu lega, kaula hayang nyoba memanglah bener atawa laina ieu muridna Ki Antal Kupa. Lamun tema bener muridna Antal Kupa kula yakin moal mampu ngalawanan ieu manusia. Tapi lamun selain murid Antal Kupa, wah waing bakal dipodaran tur dihakan ata-ata. Jagat teu Aya naon sakumaha anu diomongkeun ku raja kaula Prabu Ragaranting. Anu tetela Prabu Ragaranting hayang nyoba ka anjeun. Sabab Ragaranting geus pernah nyoba kana aji kasakten anu dipimilik ku Eyang Antal Kupa. Kumaha siap? uing kapalang teuing moal aya aturan moal siap. Sabab dina teu siap oge pasti bakal ngunag ka uing lain. Jadi siap teu siap teu kudu ditanyakeun di ka uing. Hayo urang teangan tempat anu lega yeuh. Curilat ceuk. Jagat teureuk harita ngolebat. Awakna ngaleungit. Sedengkeun sakabeh para sesepuh di eta karaton ngabolototkeun panaona bingung. Manehna bangsa jin bisa cepet, tapi eleh cepet lamun dibandingkeun ku ieu manusia anu ngaran Jagat teureuk. Kasup Ragaranting hari tengah hulang kaget anu luar biasa ningali gerakan manusia anu kacidap gancangna leuwih-leuwih gancang tiba-tiba ti angin. Titila kurang ajar, benar-benar luar biasa. Manusia dagoan kula anu bakal ngayonan kemampuan anjeun, kemampuan Andika lamun tema bener anakna atawa murid didikna Ki Antal Kupa, pawaris tunggalna Ki Antal Kupa. Anu hartina aing kudu sumujud sakumaha janji aing ka Ki Antal Kupa. Teu meunang Noel, teu meunang ngarah. Aing ayeuna kudu nyiapkeun diri. Curelat. Les. Cirimna Ragaranting harita ngalies. Dituturkeun ku Kipatih Rangkek. Sarua manehna oge harita ngalies.
sedangkan di tempat lain Nyi Putri anu geulis rancunit anu masih ngacanteng marena teu kuat pipikiran hayang papanggih jeung manusia anu ngaranna Ragaranting. Tapi dalah dikumaha dirina kur bisa boga kahayang hayang papanggih. Tapi jelas lamun bapakna keur padu hareupan jeung Ragaranting tangtu dirina mah bisa kumaha-kumaha. Nu antukna harita Nyi Putri anu geulis rancunit kur tiba ngahuleng bari hatena ngarakacak sedih. Aneh encan jam-jaman papanggih jeung hiji jajaka di bangsa manusia. Eta Putri anu geulis rancunit jigah-jigah kapentang rasa kapetik atina ku jalma anyar pinangih anu ngaran Jaka Teueuh. Nyi Dayang harita ningali Nyi Putri kawas kitu tetep ngupayakeun supaya Nyi Putri bisa berag deui sakumaha biara bihari deui. Tapi oleh Nyi Putri kalah tamah parah ngabetem teu daek ngomong. Celak cipanona harita ngecelak. Tapi ngomong mah henteu ditanya ngabalieur. Teu ditanya katingali kuraweuh haseum. Sedengkeun kadang-kadang Nyi Putri anu geulis rancunit teh harita imut ngagelenyu jiga keur ngabayangkeun naon anu cikeneh kapanggih ku panon manehanana. Sedengkeun Jaka Teueuh harita teuing ti mana apalna nyaho-nyaho geus aya di hiji tempat anu kacida pisan legana. Eta tempat teh lamun di bangsa manusia mah meureunan lapangan paragi olahraga. Sabab katingali di sisi-sisina katingali loba pakarang alat-alat perang anu ditarangtung-tangtungkeun. Ai ieu teh tempat naon cenah? Pirah ku aing kudu di dieu mah yeuh. Nya meureunan di dieu yeuh da aing teu kanyahoan ujug-ujug geus nepi ka dieu yeuh. Ceuk Jaka Teueuh harita anu geus siga aya anu ngarahkeun Jaka Teueuh ka hareupna. Jaka Teueuh neuteub seukeut harita ka hareup. Nitenan kana panto-panto gerbang anu jararangkung. Eta teh tempat sigah lapangan. Brai opat lawang gerbang anu garede harita muka. Katingali burudul para ponggawa harita ararasup. Heuleut sababaraha waktu oge eta tempat teh geus pinuh ngariung. Sedengkeun Jaka Teueuh harita nangtung mancuh dina tangtunganana diriung ku para ponggawa anu samakta ku pakarangna. Tekung silila harita eta para ponggawa nyingrai. Sabab aya sababaraha urang anu datang diiringkeun. Anu tetela anu diiringkeun teh mangrupakeun Prabu Ragaranting anu geus siap pikeun ngaladenan tarung jeung Jaka Teueuh bangsa manusia. Cigleug 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 Ragaranting harita leumpang lalaunan teuteupeunnana seukeut ka hareup. Sedengkeun Jaka Teueuh harita anu keur neuteub di ka Ragaranting. Prabu Ragaranting harita diteuteub ku teutepan anu seukeut ibarat silalatuan. Jajat ka anu ngabogaan aji jagat rasa.
tetepanana kacira pisan sekeutna nepikakeun jajantung raga ranting sabada harita dag digdug ibarat nempo maung anu kacira galakna. Kunaon dara-dara aing yang haripan musuh anu sakitu tangguhna oge aing can pernah dag digdug kawas kieu. Tapi ari nang haripan jalma anu gedena segede pelok kawas kieu aing bisa dag digdug teu pararugu. Dah ieu hartina aing bakal menang musibah. Aneh bit ajaib. Raga ranting ulah lalaunan jika kaya peta lempang teh euy geura buru-buru sama aing keur di dagoan ieu lamun mung tarung ku aing awas mah diacak-acak ku aing. Raga ranting lain kalah nangtung mancuk kitu deui. Manusia sabar. Teu bisa sabar uing soalna di dagoan ieu. Manusia pi obat teunana memang aya di kula, tapi tangtuna teu gratis. Mampu andika ngelehkeun kula bakal sujud sumembah ka andika. Sakali deui ngomong teh kula lamun eleh bakal sujud sinembah ka andika